Selamat datang di episode 50. Selamat menyaksikan. Nya kita Ya wati non wae oge ku aruna pasti di emam da eta ngadamel wati. pais kareta hayang alim. Wios Teu tiasa wati ngadamolna oge. nyawa kan. Nyantos satu kin kuat dipasakeun kanggo aduh. Anjing wati. Nya anjing nya. Di dia nya. Nya karo di antosannya. Malah. Pasti sabar wati. Itu nya wati. Harus bade uih heula. Oh nyantos satunya. Wati rek ka mana ayeuna? Wati ge bade uwi da. Dianterkeun mah. Kedah aduh, biasanya lila datos cakeut. Nya sih. Terus itu nya wati ke nya diantos pisan wati ku arul. Terus itu nya wati. Kadenya arul di jalana. Nya wati oge nya. Kin wati diantosannya. Nya arul. Kena ke. Oh, deui aduh. Aduh, ini mah. Aduh. Si wati teh nya. Jadi moalnya. Tapi piraku si wati ngabohong. Kau beneran si wati. Aya. Kawin oge sia maneh wati ku urang. Wati terus dongkap. Wati. Arul tos ngantosan lami teu. Teu wati nembe pisan dongkap arul oge di dia. Arul karek kadi jual wati meni pas wati. Oh iya teu arul ka emak meuna. Oh iya kak mamen teh wati. Nya. Aduh. Wati gening terang. Arul resep teh. Wati menyowan bae. Meni sae di peuteuna oge wati jika wati. Nah, haji gawati. Nya kan arul resep teh jika arul resep. Nyantos satu ieu gara di emam. Nya atuh wati. Uset wati. Ning perkedel wati mah apal wae arul resep perkedel kitu wati. Arul resep. Resep wati komo ieu rada kahidung-hidungan arul resep kitu wati. Tuh gerak. Cih. Endog wati wati mah bener nyahoan wae. Terus arul resep bawang daunna tuh. Hanya Heeh. sakatu gara di emamnya arul. Wati. Tak mangga di emam ku arul. Ente. Iya. Wati. Meni seueur wat. Haneut keneh. Ini kok seueur-seueur teuing wati sangona. Nya. Kanggo arul. Tuh da. Kanggo arul mah seueur teuing wati ieu mah mal seep. Nyantos atuh hayu sareng wati yuk. Wati teh tos emam arul. Ye wati mah nyantos atuh arul ge. Ayo wati moal mah. Arul ge moal atuh. Pan wati tos masakeun kanggo arul. Atuh da ieu seueur teuing wati. Nyasek we mangga arul emam ti payun. Tapi kek wati ngiringan nya. Nyangkir wati nyobian. Nyantos atuh ari kitu mah. Sok. Wati. Cobian ku arul. Duh. Oh iya arul. Naon?
Itu aya sambelan. Sambel. Nya tuh. Sambel naon eta teh Wati? Nempo. Wah, sambal tarasinya Wati. Wati mah apal wae arul resep tarasi. Aduh. Wati mah. Cobiannya Wati. Nya. Ini hanet keneh kieu Wati. Cara nyobian heula ieu endogna Wati. Wah, cocolkeun Wati. Mantap Wati. Enak pisan Wati. Alhamdulillah. Betul Wati, pas mah Wati enak mah aduh. Yo Wati, arul teh tikur itu neangan putih. Teu penak-penak we jeung putih teh. Nya. Ayeuna Wati nasihan ke arul. Menit pas Wati. Ngora Wati betulna enak. Haru resep. Resep pisan Wati. Sakatu disepkeun haru. Hayu hayang Wati. Pati mah ninggal aru mam ge tos wareg teh. Ya Wati mah. Nyobian inya Wati. Perkenalkan sok cobi ya. Kumaha aru? Asin pisan Wati. Piraku aru. Asin. Wati pas ngadamel mah pas da cobian. Wati mah sok tara percaya karul teh. Sok bira asaan ku Wati. Ye, Cobi. sok. Teu aru pas. Hanya emang teu asin, ayo mah arul hayang ngahuapan Wati. Aru mah. Hayu Wati sareng. Ya sok aru di payun. Ya Wati. Wati. Arul tadi. Itu. Kenaon aru? Tadi juga arul tadi gitu. Naon aru? Payang naon? Ieu mamen kan? Tapi yang juga tadi gini ku arul gitu di Naon? huapan. Aru. Tuh kan. Tos we aru. Kalepasan aja. Isin watina aru. Tos we kumaha lamun mam sasarengan. Oh gitu. Ya, Terus ayo. isin jawabanmu. Sok mam aru. Ini segala isin. Ini dikeluarkannya Wati. Nya. Wati. Oh Wati, menikot padat kieu Wati. Nya tuh sakayu aru ge. Iya teh, nang ieu Wati sadayana. Nya. Paingan kot ngareunah Wati. Alhamdulillah. Ya sambal nang ngadamel Wati di. Saos teu aru. Raos pisan Wati. Endogna ge seueur bawang daunan. Aru pada resep bawang daun Wati. Nyanta satu kin mah ku Wati pangdamelkeun bawang daunna hungkul. Hayang alim. Wios bawang daunna hungkul oge. Da asal ku Wati teh. Teu dina naonan wios? Wios. Jika nama Wati nu kamari nu dipasihkeun ka mamen kanggo si ojak. Henteu saenak kieu nya. Eta mah tadina keur hayam. Ieu mah kan sanes kanggo hayamnya Wati, ieu mah kanggo arulnya. Nya. Wati ieu na. Teuteuna Wati. Mangga sakanggo aru. Hah? Wati malah emam. Ngamam. Arek dipangmukakeun Wati. Mangga we sok aru heula. Jatuhnya ieu mah anu ngeungeunah nama ke paneri di tambulan. Tah Wati ieu na Wati enak sia Wati. Endogna.
Wati. Hmm? Puntennya. Iya teh Wati. Kunaon aduh? Iya. Aya remehan Wati. Hatur nuhun aduh. Nya Wati. Ladaan. Sakatu aduh tuh ieu tempena cobian. Oh nyata eta sok Wati sok Mam geura. Sok Mam Wati. Kenapa? Kunaon aduh? Oh, teh Wati. Iya loba remehan Wati. Aya nu napal teh hiji mah Wati. Teu aya. Teh aya. Kunaonnya Wati asa napal. Kadi itu remehna aduh. Baremeh. Teu kenging ngaremeh mamna nya. Juga entog wae Wati ngaremeh. Kamarana itu barudak teh. Urang nungguan wae enggak poe teh aing mah tara kaberangan asaan teh. Ieu mah teh jol-jol wae. Urang nu nyampeurkeun barudakna areuweuh. Sing atuh di dieu teh geus nampuyak kitu di darieu da eueuh. Ragoan aing teh tuluy. Leumpang lila. Si ojek si Coba tebak ieu saha? Kening jadi poe kieu. Saha coba ieu Oyok? Mang Junet. Ieu mah suara Mang Junet. Lain di Oyok, ieu mah lain Mang Junet. Aduh, Cep. Naon Oyok? Si Ducep padu wae maneh mah. Sok coba suara saha. Lu lagi baru ieu mah. Si Sojak. Aing kanyahoan euy. Mah padahal urang suarana geus jiga si Arul Yok. Aduh. Jika ngimpi orang tadi berpoe bisa. Katutupan meunan Yok. Masih mana kegituan Jak. Ayo nyari Yok. panon. Kali-kali atuh urang teh Yok romantis kabuatan urang sarangan Yok. Untuk siapa ya? Pan urang teh keur bahagia ieu teh Yok. Bahagia. Si mana nanti kamari asup bahagia wae kunaon. Pokona mah enak teh urang teh keur bunga. Pisan. Kuna mana lagi ngilu bunga tuh Yok urang banget. Nyau naon heula Sojak carita ge hanteu. Tapi kela Yok kela. Eta tah Yok. Tiung mana Yok? Bener kan heula? Kitu tah. Mencong Yok. Lempengkeun. Tah. Bener euy. Ya kan mana teh geus make tiungnya Yok. Tapi eta kela Yok. Buk maneh ya. Ya, anu ditiung mah ya nya cek Pak Ustad oge. Dengkeun urang heeh. Buuk mah teh menang ka ciri. Tah, kela. Ina mencong deui. Tah gitu Yok. Kan geulis Yok. Poena mah Yok. Urang embung nyebut maneh geulis. Dibalik Yok. Poena mah urang embung nyebut maneh kasep Yok. Tapi poena maneh meni geulis pisan. Aduh. Kunaon sih Sojak sok ngomong atuh bunga kunaon maneh teh. Kesurupan naon sih? Ih bejaan urang teh nanti keur bunga ya keur bahagia Yok. Heuh bunga teh kunaon kitu. Sok ngomong atuh bunga kunaon maneh teh. Urang ngomongnya. Daek teh jadi kabogoh urang. Daek Jak. Lagi gitu atuh Yok. Nya si Wati ngomongna daek. Si Wati mah kerasa ojak. Aing mah. Urang teh Yok nya.
Wah, enak urang terek ngungkapkeun perasaan urang yok, kasih Wati langsung yok. Ayeuna urang teh mau surat-suratan deui yok. Maneh arek ngilu mah. Entong ketang bising capek. Yok. Doakeun yok, mudah-mudahan urang diterima. Ya, orang mangkat lah yok ya. Maneh geus di dieu da gua geus aduh, kayak ka dari barudak mah Orang mangkat lah. Sama dengan nganterkeun rantang. Ikan nang masak si Wati kamari. Yok. Ya, urang mangkat lah nya. Doakeun mudah-mudahan urang diterima. Yuk. Wati. Tur nuhunnya ieu Kak Mamana. Katampi pisan Kak Mamana Wati. Aduh resep teu. Resep pisan Wati. Katampi pisan Kak Mamana ieu. Alhamdulillah. Arul. Arul entosnya teu kengi ngambek-ngambek deui ka Wati. Arul mah teu ngambek ka Wati mah ini. Ira Arul ngambek. Arul mah teu bisa ngambek ka Wati teh. Kemarin Arul ngambek ka Wati. Eta tama tuh sanes ngambek Wati. Arul mangan teresep we Wati duduaan sareng si Ojak teh. Naha, da Wati mah teu aya nanaon sareng Ojak. Wati mah sok ngabela wae. Sanes kitu Arul. Arul teh pan sareng Ojak jeung nu sanesna rerencangan teh tos lami pisan. Sanes tahun 2 tahun ti kapungkur keneh pan. Wati mah alim. Mun gara-gara Wati dugika Arul sareng nu sanesna teh jadi parasea. Wati mah alim Arul. Komo dugi teu ararakur mah gara-gara Wati. Mun nepi teu ka ararakur gara-gara Wati mending Wati nu ngelehan we Arul. Kitu Wati mah. Nyantos atuh Wati. Arul mah mau nyarioskeun deui si Ojak da. Yo Wati. Arul mah kana kieu teh. Arul teh nyaah ka Wati. Arul teh sieun kalengitan Wati teh. Kana teh Arul kos kieu ka Wati. Nya Arul. Wati ge terang. Ya syukur atuh aya terang mah Wati. Wati ieu entos. Wati. Punten pisannya satu acana. Sanes kirang sono itu. Kumanya. Sanes salares nama. Arul teh hayang duduaan kene sareng Wati teh sing lila teh hoyong namanya gitu. Tapi power si Ojak manten pilih pipaseaeun kan Wati ge terang amun Ojak duduaan sareng Arul. Nya Arul, Wati ge ngartos da. Wati punten nya Wati. Sebenarnya mau Arul teh hayang kene duduaan sareng Wati teh. Ya tapi nyatos. Iya Sarul. Wati bade langsung uih atuh nya. Wati bade langsung uih wae. Mohon. Wati hilap teh ka emam. Dicandak we atuh ku Arul nya. Iya, ku Arul dicandak wae. Nyantak atuh. Biasa. Wati nya ku Arul di tempokeun di dieu nya. Ngantos Wati dipayun nya Arul. Nya Wati, kade di jalanna Wati. Nuhun nya Wati sakali deui. Kade Wati.
Jak. Jak, mana mau rantang Jak? Mana rek dar Jak? Kebeneran orang boga peuting Jak. Tadi Jak, di gua Jak. Ngilu jeung aing Rul. Mana Jak? Ayo ngilu. Mana aja deh Jak, mana aja Jak? Jauh-jauh teuing. Ojak. Ka mana? Ngiring atuh utep amang. Naon ya? Anterin kayak masih wati. Atuh yang amang. Geus cicing tep budak mah sok hayang nyingil wae jeung ngejebrok gitu Jak. Geus we balik mana teh? Ayo ojak balik ke mana? Tep mayan si Arul tep. Rek. Hah? Kayak mah kosong tep. Pikiran wahangan. Kayak babari tep, micin maita. Tep nyilu mal tep ayo tep jeung urang tep. Tep nyilu tep. Jak. Tewati. Iya, tantang ti ojak, Tewati. Gening aya di utep. Ka mana aojakna? Aojakna sareng Arul tadi teh. Duka ka mana? Ai utep, kunaon eta jiga nu buru-buru kitu? Bade ka mana utep? Iya, bade neangan nu sanesna Tewati nya mangga nya Tewati nya. Hatur nuhun utep. Jak. 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 Jauh kieu. Maksudna Rul. Pebogan si Wati. Ciwati. Begonaon ai mana Jak? Nes. Ka mana wae ngomong deh. Mana ini mah Rul? Hah? Nya naon? Saya pikir lain teh nyaho Rul, ha? Ai mana kunaon sih Jak? Mana yang kunaon Rul? Kunaon ai mana? Mana yang kunaon, ha? Rek cari pengkhianat sih, ha? Sepengkhianat naon Jak? Sia kan nyaho Rul. Di baheula aing bobo ka si Wati. Kunaon aing sia bobo ka jeung si Wati, ha? Ya terus kunaon sih tuh? Lamun urang deket jeung si Wati ya? Ayo. Bantuan utep atuh. Eta Arul bade di paehan ku ojak. Naon sih mana teh? Ngomong paehan naon? Eta Arul bade di paehan ku ojak. Bantuan pangyapihkeun itu. Nyapihkeun we sorangan gitu. Atuh bantuan pangyapihkeun tuh di bumi kosong tuh di Lebak. Yang geus kumaha tuh tep? Ngikunan ka urang. Bantuan atuh piraku rerencangan temantuan geura aduh. Atuh teoyok engah. Suutep urang geus ngomong oge. Geus ditu kumaha sorangan we. Eta mah lain urusan urang. Aduh. Kasaha deui atuh nya neangan teh ah. Naon sih kudu ka urang wae. Ayo anjing! Sila, kilain! Sekagok Jak, anu mah Jak. Emang kunaon Jak aing bukan kasih Wati ah. Emang sia ngumpul. Nangtung saja. Udah enggak.
naonan sih? Siap kasih. Awas yuk! Aing nanya, siana naonan? Aing rek mayan si Aru yuk! Sabar yuk. Ai siana naonan sojak? Cik aing ge yuk! Sia teh nya naon mah yuk! Teu kudu pipiluan! Sia arek mayan si Aru. Awas! Ada kita! Mana kamera si Aru yuk? Hah? Mana kamera pengkhianat eta? Hah? Pengkhianat naon ojak? Awas senyawa naon mah yuk! Kekeh! Mana kamera si Aru? Hah? Bayan orang yuk! Ayo! Urang nu kudu ngomong gitu aja. Paehan urang ojak. Sia nyaan yuk! Mana kamera pengkhianat eta? Hah? Wanita kan bisa so jago. Emang urang. Deuleu banget urang. Wanita. Terus yuk! Terus! Sia wanita ke aing. Wanita. Paehan urang. Deng eta paehan mah urang. Saya pikir aing tuh wani yuk ka mana ya? Sok ja. Buru. Tengge. Jak. Kita masih ayo Jak. Jak. Tulungan si Arul yuk. Si kabur modar. Nyakan saur wati ge. Harul ayeuna mah atosan we nya pergi ka dieu. Wati. Eta. Mangga. Wati. Yok, hampurannya orang pamit. Akhirnya, aku mendengar kata-kata yang tak pernah ingin ku dengar. Kita, rangkaian kata berjuta makna. Kita, seperti rangkuman alam raya, membawaku mengangkasa, lalu hilang seketika. Perjalanan kita telah tiba pada ujungnya. Langkahmu tak perlu lagi menyusulku. Aku akan baik-baik saja. Kalian akan baik-baik saja. Kita pernah menyenangkan, pernah punya impian,
pernah punya cerita, dan tak ada yang bisa merubah semua itu.